Assalamualaikum Kang. Ieu sareng Iis pada tumaros. Kunaon doa Iis teu dikabul wae. Padahal sangkilang Iis teh tos nyuhunkeun doa ka anu pinter. Dugi kadanget ayeuna Iis teh acan gaduh caroge keneh. Hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lain doa nu teu mati tapi hate nu teu bersih. Salah sahiji anu ngahijaban hate teh nyaeta hubbu dunya, cinta dunya. Eta nu ngahalangan doa-doa urang nu teu dikabul. Jadi ngahijaban. Salah sahiji contoh cinta dunya teh nyaeta pamrih, sagala rupa menta babales. Sagala rupa ibadah urang dihubung-hubungkeun jeung hadiah dunya. Jadi eta justru nu ngahalangan doa urang dikabul. Jiga anu palalinter ayeuna sok ningali amplop mah teh lamunna doakeun teh. Jadi dijamin moal dikabul doana teh. Matak mending minta doa mah kanu fakir miskin, ka jompo, ka yatim piatu. Eta mah jelas lain jelema pinter tapi jelema ikhlas. Tah kitu is. Jadi lain doa anu teu mati tapi hatena nu teu bersih. Nya ku akang didoakeun cing engal-engal gaduh caroge nya. Tepangan we Kang Asep Yegen atau Nabi Koboy Cigebang. Insyaallah mungkin aya anu keur saeun. Sakitu is, cak.